Ayang Besti. Pas tengah wengi nuju ngagirindil-girindilkeun si cilok torojol aya nu nyodorkeun acis 10.000 Ayang Besti. Ya teh ayang ngoyong meser seblak 10.000-an tapi sindogna teh makal ti bumi cenah ios henteu teh ayang. Ya mangga wae aa ganteng centenya bade makal endog dinosaurus ge adi ayam mah heug canda ka dieu awang diihijikeun jeung seblakna centenya Ayang Besti. Tu mana biasana nya si teh ayang lamun ngadamel seblak di bumi teh sok buburialan ku caina ni sok loba pisan ari ieu mah heueuh seueur nu ngarequest teh cenah ge hoyong nyemek teh ayang tong loba teuing caina. Siap bayat udah ai pembeli mah adalah raja nyawang turutkeun wae kumaha kahoyong nanya Ayang Besti. Pertopingan ge ukur 1000-an di si teh ayang mah Ayang Besti kapan kitu meter jangkau ku barudaknya bising kitu hayang ngaraosan tulang tah aya anu 1000-an heueuh najan motongan ge laleutik atuh da uyuhan 1000-an Ayang Besti. Tah kitu si teh ayang mah loba kasieun Ayang Besti ari geus ngalerangan kieu teh nya heueuh bising asin teuing bising teu ngeunah loba pikiran we ari dagang mah tapi dah heueuh wang lumayan we keureuy atuh sabari diajarnya sugan kapayeuna mah ngeunah eta si seblak teh. Tah videona dilajengkeun ka isu keneh ieu teh nya Ayang Besti. Nya kitu teh si teh ayang mah bangun tidurna teh lain ku terus mandi da ku terus gegerohan pipiringan ieu teh Ayang Besti. Teuing da lamun ibak isu keneh teh nya mun sok tanginas kitu angger wae lamun tos beberes teh kudu mandi deui Ayang Besti kapan kitu sok hareudang deui. Parabotna ge tara seueur di si teh ayang mah nya Ayang Besti ieu ge siseueurna mah parabotan si Uwa Nene da sok masihan pideungeun sangueun unggal dintenana teh. Teuing sakapung sok mikir nya iraha pensiunna ieu teh nya tina pagawean sapopoe kawas kieu teh heueuh asa teh nya ti kerjaan orok kitu nepikeun ka ayeuna geus sagede nini-nini angger wae pagawean teh ngan ngalapan wae keramik. Tah ari si bumi geus bareresih kieu mah jongjon kana hate si teh ayang ge nya Ayang Besti. Torojol anu ngalarisan 5.000-an ieu teh 2 porsi nya Ayang Besti alhamdulillah hatur nuhun cenah anya ditampi artosna.